Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ojek ngonten deui. Ye, posisina keur aya di luhur langit. Keur aya di luhur langit teh subhanallah pokona mah. Ye keur aya di nu area panas mentrang di atas pemukiman di Kampung GBO pokona mah. Di dieu teh tempat usaha para bujang. Subhanallah pokona mah. Di dieu tempat usahanya eta ayana sablonan di Kampung GBO Cipanas pokona mah di caket Masjid Anur. Sablonanana mantap pokona mah alat-alatna sudah canggih, secanggih tukang sablon we biasa kumaha carana nya. Tuh posisina aya di dieu tuh. Enahna di Cipanas kieu tah ye. Urang spill alat-alat sablonanya supados tiasa ka dieu upami aya keperluan. Jeng 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 jeng. Tuh alat-alat nama atas kumplit itu. Nuju istirahat kalau resan nama wih Jumatan. Alat-alatnya sudah ada, sudah siap. Tinggal dipergunakan saja. Bila mana ada keperluan untuk menyablon, boleh datang saja langsung ke sini dan hubungi Om Karo dan Om Heri di sini ada ya. Oke, kalau tidak nanti saya simpan nomornya di kolom deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Jing 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 jing.